Ken lamunan anjeun. Mang Koko gawe naon ngarepan tangkal kai? Wah, aku mama euy. Iya, ya kesempatan bagus teh ya. Tidak akan aku lewatkan pokoknya mah ieu ya. Naon di dieu Mang? Lomba mancing Kang tah. Tah, daftarna 50.000 tah, lauk emas, ikan emas tah. Tinggal hadiahna hade, aya kulkas sagala. Dah, siga nu nya bae rek meunang. Ngahina teu apaleun. Kieu-kieu ge jawara mancing, geus kasohor urang mah. Dah. Terus Mang Koko rek miluan nya. Nya milu atuh, geus heubeul urang teh teu ngasaan hadiah ladang mancing. Nah, hadiahna mantep nah. Iraha di Mang Koko menang juara di mendi teu kacarita. Mun si Akang paling ge miluan museup lauk emas ge meunangna beunteur, berenyit. Di napolna paling lauk betok. Ngahina menang betok. Kamari ge urang mah menang gurame 2 kilo. Manasina Mang Koko, museup di balong paling menang cangcut sekalian. Cangcut. Lila-lila ngaledek si Akang. Yeuh, Kang, urang mah kemari ge di ditu menang lauk segede kieu yeuh. Nah, geus ulah sok kalah loba debat. Ira di waktuna. Tah, tanggal 28 Kang. Engko sore berarti. Oh, berarti heueuh Mang Koko mah tiba heula ge purah nyieunkeun kopi biasana gen. teu bisa. Pokona mah ayeuna mah lamun si Akang gede kawan mah urang tarung ke jeung urang. Lomba-lomba menang. Dah, teu percaya. Pasti Mang Koko bagian ngahina pisan. biasana ge ira di Mang Koko pernah menang. Engko tiba heula ge sok adon. Geus ari wani mah ke aduan di ditu. Wah, ulah kumaha. Tan pernah menang. Mun urang enggak juara ge geuning minimal ge urang mah minimal juara katilu. Alah, moal bisa ke mah Kang. Moal Bisa kumaha. ngoracik eupan ge moal becus. Ada gitu boga eta boga ide ti saha di baheula ge ngarecek upana. Urang mah nengan sorangan atuh. Arek ka mana eta kadinya? Rek balik urang mah heula. Nya atuh hayu urang rek balik. Geuning pimiluan ka dieu. Kapan ka dia sarua motong kompas? Oh. Gua nuhu bobo kabecus. Geus hayu gerak lah. Lila hayu. Kaburu burit. Ih, lawana ampun lah. Oh. Kota lauk hakan di seubeuh, mere eupan tah sok. Awas ku aing Mang Koko. Tumben-tumben Bu RT bager kasih Nyai. Teker-keruk merepelan. Oke. Aya naon nya? Aya udang di balik batu cenah. Oke. Aya naon ieu? Tapi dah tadi ngobrolna, Yun tepikeun pelan kasih Nyai ti Bu RT hadiah. Tapi dah Bu RT kamari teh ngayakeun lomba. Tapi tepikeun heula belah, si kalah dereng kenu disalahkeun tadi tepikeun. Dasar si Akang. Anggap enteng ka aing. Teu apal aing teh jawara nguseup tiba heula. Aing teh pernah menang radio, menang TV, menang kulkas, menang dispenser, terus menang motor Mio, eta ge motor urut kaduruk. Awas ku aing Mang Koko ulah anggap enteng ngaracikan urang. Pasti jadi juara aing ayeuna mah. Remeh pisan. Awas ya. Ieu ge sok kalah ngaganggu. Oh. Wah, gagal racikan uing mah. Ieu endog asin lain endog asin sembarangan. Ieu geus diwirid, geus dibere mantra ya. Tah. Ieu mantra diwaris ku buyut urang ieu teh Kang.
Pokona Kang, maneh bakal eleh. Rasakeun pokona Kang. Astagfirullahaladzim, nguseup deui. Mane eueuh bosen nasi nguseup. Arek iraha eureunna si Kang nguseup. Nyi, akang teh kerek nguseup sosorean di balong Pak RT. Balong Pak RT. Balong bae, lain usaha mah ka ditu buburuh atau mantuan pamajikan naon di imah. Mun loba bacaan pisan, tenang geura. Akang ngaracik eupan heula, engko tos janten mantuan beberes ka Nyai. Da masalah nguseup mah eta hobi akang nu tak terlupakan pokona mah. Sabar. Sabar, kurang kumaha Nyai sabar, Kang. Hiburan nih ngalegitkeun stres. Stres kena Nyai, Kang. Nampo akang nguseup unggal poe. Meni aya ngabalangkeun da eta jujur. Hah? Nyai sok ngabodor kaya ngabalangkeun. Akang nguseup teh moal alami nyi. Kanggo rencang engke, kanggo dinner. Hah? Dinner siga jelema beungar bae. Kadagenan lauk mentak rukap. Oh, rukap. Gampil. Ladang lauk, peserkeun kana daging. Ayeuna mah engko akang sore teh bade nguseup heula mun. Mantep ieu pokona upan jitu lah. Jadi Iya. Kinoi. Siap bakal jadi senjata pamungkas aing. Tah, ieu nu mantep nama ya. Racikan ieu bakal ngagoda lauk-lauk nu aya di balong. Kanu si akang ngomong lain nu beukieun. Moal bisa nyieun eupan ge. Oh, asa aya nu kurang euy. Oh, Geus lah, Kang. Nyai mah pusing. Rek ka warung ya meuli uyah. oh, nuhun nyi, Titi DJ. Naon di ari titi DJ? Ari Titi DJ teh hati-hati di jalan. Bek paku sapu lebay. Pelan keur saha tah Yun? Abi ka titipan ti Bu RT, tah merekeun pelan keur Nyai. Wah, ayo atuh yuk. Ayo ye. Nyan ieu jang Nyai? Bener kacida. Kek. Aya nu teu kaharti ye. Sinarieun Bu RT bager Yun. Duka. Wah, Kang. Yeuh nyi, mikir salit. Bu RT teh apakah mere hadiah, apakah ngahina? Taroskeun heula. Maksudna kumaha, Kang? Maksudna teh tingali nu dibere hadiahna naon kan pangepelan. Ari urang arek ngepel naon, ngepel taneuh. Bejakan ka Bu RT sebutuh. Yeuh, lumayan kita ngaranna ge hadiah kudu ditarimakeun. Ngahina eta mah cung bejakeun. Mengkoder kami nu dicarekan ku Bu RT majar teu ditepikeun. Lah, pokona mah Nyai mah teu butuh. Alah ngajedik di dieu balik. Kau pun herang. Colok matana mujeuhna da. segar gani ngopi teh euy.
Tah, ieu lamun geus kieu ieu racikan pangsampurnana. Pokona mah eupan urang bakal mecakeun rekor nguseup deui. Bakal jadi jawara nguseup deui. Naon maneh mah Kang? Moal meunang, moal bisa ngaracik. Aduh, kebayangkeun eta lamun si Akang geus eleh ku urang. Cicing kieu di juru teh nempokeun batur kucap teh. Aduh. Cicing lagi jauh di ditu tuh, di juru balong tuh. Batur dia teh ngrariung di ditu bari nempokeun kieu. Aing kebayangkeun aja. Manehna sedih aing bahagia. Kira-kira rek ngeuman kancing mah geus we di imah dina ember. Datang panderima rek naon menang nagen, renyit palinggen. Hah, urang mah ngepur ieu mah Kang sok. Teu lambe tenang we urang mah. Mingguan. Mingguan. Mayar moal. Lah, unggah ka dieu teu daek mayar-mayar. Ari nginjem kudu daek mayar. Kan aya minggu hareup we minggu hareup. Lah, minggu kamari, minggu hareup, minggu ayeuna, minggu hareup deui. Ke minggu hareupna deui. Hayo we pahareup-hareup. Tingalikeun racikan si ieu mah ya. Paling ge racikan spesialis betok Mang Koko mah. Tingalikeun we Kang ya, tingali tah. Turuk muntuk catang lenang mais moos manggang mindang tah. Ya Kang, dalam hitungan detik menang ya. Tingalikeun. 1, 2. Ah! Tuh, ketempo teu Kang? Tah. Tah tingali tah. Aduh. Tuh, tempo Mang. Menang panggedena Mang. Lauk lagi apaleun Kang. Mana nu tukang nguseup bener, mana nu tukang nguseup abal-abal. Ya, harus ini mah tingalikeun. Ngalung deui pasti menang deui. Nah. Tuh, tah Kang. Tah, Kang. Tuh. Buntut lagi ngadahar ieu mah Kang tuh. Dasar eupan sih tergantung eupan ieu mah. Ah, aduh. Kumaha? Wani teu? Ganeng Mang, lo ngomong bae. Bae kasabaran aing yo. Si amprekeun ku aing sia. Emosi kadituna timbulna nu eleh mah. Ganeng lah harus ngomong bae si cangkemos ku aing. Yang geus satu ke minggu hareup mah ngumpulkeun we 2.000, 1.000, 500. Da kumaha deui ieu teh kudu dibayar ti kantor teh. Yang geus satunya ayeuna mah nya. Aman, Aman? aman. Duit teu meunang sirah rieu. Geus Kang ieu mah ke bae. Nu urang mah moal diteuneunnan parab tah.
Kieu bae useup bungkul. Karunya si Akang ambeh nyusul beunangan anak. Keun we yang nyaho urang mah. Tah, tingali Undang-undang tim menik dari paraban ngadon menang. Rek keuyeub beunangna. aduh. Tuh. Tah. Teu dieupanan ieu teh Kang ya. Tuh, angger. Ari kapakarna mah. Gandeng lah, nguwal aing jika kieu lah. Ya rek diarah mah. Ya, Jauh lah ulah bisa kalanghina. tambah era, bisa era teuing. Ya, Gandeng Mang, terus kadiekeun we atuh lah. cangkemos ku aing. Ret lah meulit jika kieu geuning jejerna gen. Aduh. Aing eupana kudu naon atuh sok si Akang. Hayangna eupana urang kunaon. Rek make taneuh atau naon gitu kumaha. Hari lila makin ngeledeknya. Sampai urang teu meunang maksudna. Hei, nembal dong. Bisi arek request gitu urang parabna kudu kunaon. Sampai teu meunang gitu. Arek mah. Hei. Tenang dong, jangan emosi, nyantai aja nyantai. Geus lamun bener-bener profesional useup mah make taneuh hayang nyaho beukeun moal. Buru-buru make taneuh, Kang, teu dieupanan ge urang mah meunang. Nya geus urang nurut tah. Ku taneuh tah ya, taneuh ya Kang ya. Tah. Hiji we hiji lah, balobat teuing bisi geus sian kabeh make meunangna 3 beuki keheul meureun. Tingali tah. Ah. Aduh. Peunang deui bae ku taneuh ge. Aduh. Dasar ari lauk geus resep ke tukang nguseup mah geus apaleun. Kadeuketan we terus ka dieu. Dipikir-pikir emosieun bae nya. Naon ieu teh? Kumaha maksudna ieu ngareon pancing urang? Kumaha ieu Kang? Ceun ku aing jujur. Sok piceun ka ditu. Asal daek ganti rugi 10 kali lipat. Masih ngagantian 20 kali lipat ge aing teh sieun. Alah sugan mampu bae ka dikeun. Ka dikeun. Ka dikeun. Lagi wani mah turun. Kon. Yo, dang geus karolot ulah kitu kalakuan. Tuh si Akang. Ya, sakira kakang kumaha mending baralik. Nya langsung balik ka ditu lah, baralik. Ganggu pisan. Dewe keur nguseup. Nya lah arek. Ditu mana tuh? Arek. Wah. Hei, boy, jadi bae menang hati lah. Songo hoyong ngebatkeun lamunan anjeun. Da moal aya eta mah. Action. Iya, ya kesempatan bagus teh ya. Action. Dah. Naon di dieu Mang? Action. Ngahina. Kieu ge jawara mancing. Geus kasohor urang mah. Iya. Geus hayu gerak lah. Lila ayu. Kaburu burit. Ih, ngelawana ampun dah. Oh. Ulang. Action. Action. Astagfirullahaladzim, nguseup deui. Maneh bosen nasi nguseup. Arek iraha eureunna si Kang nguseup. Tungna tadi bawa. Nah yang balangkeun eta jejer. Action. Oh, muhun. Titi dijanji. Nah dari titi DJ. Kitu apa meneh? Action. Bek ku sapu lebay.
Pelan keur saha Tayun? Nah, tungkul. Action. Maksudna kumaha, Kang? Kita salangap. Action. Duka. Action. Kalah ngajedik di dieu balik. Action. Ya, jangan. Action. Yan! Action. Action. Kadeukeun. Oh, siap. Tarik jeung galak. Action. Tuh si Akang